namun urang urusan belah dituna Rasul Nabi wali belah dina sholihin kir hirup dakene geus jadi ahli ruhani natikna sampurna. Ahli ruhani mah bisa komunikasi jeung para wali jeung para sholihin, bisa neropong ke alam barzah. Contoh seperti Sayyidina Umar. Keur waktu Kangjeng Nabi masih kene hirup, Kangjeng Nabi nyaritakeun ka para sahabat bahwa engke urang maot. Sanggeusna maot urang dikubur. Di jero kubur bakal aya pertanyaan nu nanyana ngaranna malaikat munkar nakir. Nu ditanyana man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai Kangjeng Nabi nyaritakeun. Beres Kangjeng Nabi nyaritakeun ka bumi karumpul lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali jeung sajabana. Cak Sayyidina Ali, Umar, pan maneh mah jawara. Ai maneh jawara gitu. Jadi ke sarua lalagaan di lalagaan. Teu. Eta ge lamun ditanya di jero kuburan kumaha mun cek malaikat mun kana ge mun rebuka. Je, carekan ku aing. Cek Sayyidina Umar. Sambarangan cek Sayyidina. Bisa aing pokona lain kudu ditunya-tanya. Kira-kira kata. Jadi omongan jelema gede diperhatikan ku Sayyidina Ali. Guys. Kacaritakeun kan Amirul Mukminin pertama Sayyidina Abu Bakar. Amirul Mukminin kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar maot, Sayyidina Ali inget baheula. Mun maot ditanya, cenah geus dicarekan. Nah. Langsung kubur Sayyidina Umar. Begitu dikubur, beres talqin baralik kabeh. Sayyidina Ali kan ropong melalui ruhanina ti kajauhan nempokeun. Tah ahli Allah mah bisa nempokeun di kuburan. Bener bae. Sayyidina Umar didatangan ku Munkar Nakir, langsung ditanya man rabbuka. Cek Sayyidina Umar, "Hai, sembarangan." Nanya mana nanya ulah gagak teuing. Man rabbuka cek malaikat Munkar Nakir. Allah, cek Sayyidina Umar, ai balik tanya deui, ai pangeran sia saha? Abo, eta si Munkar Nakir culak cileuk ge. Sayyidina Ali seserian, diderpokeun ka ku sahabat. Ai si Ali, Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali kunaon seserian aya naon? Ya Sayyidina Ali mah padahal keur nempokeun di kuburan. Sayyidina Umar ngarekan Munkar Nakir. Ya seserian Sayyidina Ali. Waduh, hebat amat tuh Umar. Masya Allah. Ai praktek cek Sayyidina Umar teh kieu. Lain masalah tanya anana ye. Tetapi ieu rupa robah. Ulah menikos kieu-kieu boy mah lamun lain kula nu ditanya namun bisa ngajawab. Wayana ti mimiti kuari. Awas rupa nu sopan nomor kedua ulah gagah tinggi ulah galak tinggi. Awas diancam ku ieu. Eta Sayyidina Ali seserian bae. Sayyidina Ali aduh cenah ieu Umar. Lain bae tentara padang pasir cenah mah oreng. Oreng malaikat ge dicarekan munyana. Seserian bae teh Sayyidina Ali. Nah, ti harita beres ditanya mah terus. Dia terus dikusina Umar, aya tanya deui aing. Kayaknya tugas mah tugas bae. Dia tanya terus, "Waman Nabi Uka?" Leuleuh saha sih cenah. Waman kiblatuka? Atuh ditanya tak kitu. Nah, jadi ti harita lemes. Nan kula usul kuari ka malaikat Munkar Nakir. Tetap nanya ieu mah galak bae. Geus dikasih pesan ku kula. Nu sejen ulah ieu mah tetep sing galak. Sebab kasalahanna loba jasa. Masya Allah. Didatangan dah sahabat yang ada tangan Sayyidina Ali. Kunaon eta seserian dicaritakeun seperti tadi. Masya Allah. Terakhir ucapan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar lain bae jadi tentara di dunia. Nyalametkeun agama, tetapi nyada nyalametkeun umat sampikeun ka di jero kubur masih tanggung jawab.
iyalah Sina Umar mata wajar lamun urang terus hadiah ila arwahi ashabi Abu Bakar Umar Utsman seperti eta. Masya Allah Sina Ali ge kideung bae. Beres ditanya langsung Sina Umar nyamperkeun ka Kangjeng Nabi. Ya ieu Kangjeng Nabi makomna ieu Sina Abu Bakar, Sina Umar di Madinah lamperkeun kecil ku Sina Ali ditempokeun bae. Langsung dipeluk ku Kangjeng Nabi diusah cak Kangjeng Nabi Umar atuh kunaon nyarekan malaikat. Cak Kangjeng Nabi ampura Tuhan ai ka kula we masalah tapi engke ka umat-umat Tuhan bagus cak Kangjeng Nabi geus bagus ku Kangjeng Nabi di alam. Jadi Sayyidina Umar mah luar biasa nyalametkeun umat di dunia datangkan di akhirat datangkan di jero kubur. Iyalah Sayyidina Umar. Masya Allah masih keneh loba nu kukula sok dicaritakeun tentang Sayyidina Umar kayak iraha-iraha deui ngan ieu mah keur carita ngurusan tentang hayawaniyah sehingga takluk nafsu-nafsuna datanglah ka ruhaniyah. Nah urang teh ya minimal mengenal rohani, mengenal jati diri urang. Carana ngaji. Sakumaha tadi nu dititah ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hirup dek jadi nanaon masalah. Sebab teu kudu bae jadi kiai, teu kudu jadi ustad. Di zaman sahabat yang menjadi pedagang, menjadi tentara, menjadi polisi, anu bisnis dan lain sebagainya. Sarua sebab silih rojong lamun teu silih rojong agama moal maju. Ketika ngabutuhkeun onta, ketika ngabutuhkeun kuda, ketika ngabutuhkeun senjata atuh di mana lamun nu dagang geus jadi pedagang, pedaganglah, daganglah, dagang nu diridhoan ku Allah. Jadi tentara, jadilah tentara nu diridhoan ku Allah. Jadi polisi, jadilah polisi nu diridhoan ku Allah. Jadi pemerintah, jadilah pemerintah nu diridhoan ku Allah. Jadi kiai ge sarua, jadilah kiai nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Abah urang mengenal ruhani, sarua sauyunan agama jadi gede. Indonesia lamun jaradi kiai kabeh atuh TV sepi. Atuh lurahna moal nonton TV ka dieu marhaba ka ditu marhaba. Cak urang naon dia sih. Tengah penting aya nu zikir di TV puyang nanya ngadegna. Orang resep nonton TV dia kan aya nu joget bener deh. Tuh kan Haji Pendi maksud oh iya di pagaweanana. Tah ieu lah jadi rame di alam dunia kulobana kitu naon kalesi manusia nya alhamdulillahirabbil alamin urang mah kuari aya di lingkungan ngaji, kemudian ibadah, kemudian setik mengenal. Nah gitulah ala kadar tentang ulasan ngaran nu bagus, didik Al-Quran sehingga paham, kawin nu bagus supaya sakinah mawaddah warahmah. Ulah haju urang teh dicarekanan bae ku pamajikan. Salah nafsu segala naon, dukun bae disalahkeun. Oh ka dasar jeung Haji Patin teh tadina. Nafsu mah lulu. Nah iyalah kemudian orang jadi hayawaniyah nah orang nu tadi teh kudu ditaklukkeun supaya orang merasakan ruhaniyah. Urang lamun datang ka ruhaniyah maot eta tenang tentrem komo di jero kuburanna sebab maot bagi jelema nu maksiat komo kafir nyeri jeung bakal jadi penjara siksa. Bagi solihin komo wali Allah jadi kenikmatan istirahat. Tur pangkat ditambah-tambah terus di jero kuburanna. Masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan jadi ahli Allah Subhanahu wa taala, dipakai karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang di akhirat hiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kadar mau izah isim kuring dina ieu
cekakeun sakil hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.